bangkong sugan. Bangkong. Heeh. Buset, bangkong lagi liwis atuh. Iya dia masang keluar di hulu euy. Kalau di hulu. Heeh. Buset, Ieu kapotong tengahna pisan euy. kepotong tengah nah. Iya nya sing liwisnya. Iya sugan kena ya. Iya kena tuh eta apa Pade? Kena ya. Kena pisan 2 angkanya. 2 angka. Aduh aing. Iso tiga pisan euy, imam malah kalah jengking. Ampun ah. 2 angka teh tukang hareup beunangna. Oh, tukang arep. Tengahna eueuh ngelos. Ampun, aing malah sing karelosnya. Ya, minyannya ke sore ya. Jeung aing nya. Urang hari lu ya. Urang ngerok tangkareungas cenah sok keluar angka cenah majan. Di mana ta eta? Tangkareungasna ayeuna anu aya. Nah, itu biasanya mah sisiragasi. Mang biasa dikerok bisa aya eta. Cenah mah bijil. Ngan urang ngerokna kudu make naon meureun ke urang neangan urang tatanya. Ragaji. Yih, mun teu salah make minyak-minyak gitu da. Minyak. Aya minyak sayur. Minyak jalan tah aya. Minyak ieu mah minyak mistis teh ih. Minyak naon ngaranna? Mun teu salah mah minyak kasturo da. Kasturo. Ya Kim urang boga minyak Kim. Minyak naon? Urang aring. Wah, goblok eta mah atuh minyak baheula eta. Aya mah. minyak kayu putih. Eta alusan eta geus urang aring. Ye, urang Aring aring halus. minyak baheula, minyak nini atuh eta mah sok dipake nini. Sugane keluar angkana atuh. Oh, sugannya urang jajal ku etanya. Sugan Jajal bagus. gosok. Boga sanya. Aya. Ngalah berkahna sugan nini. Heeh. Oh, sugan pansok di Pandaringan minyak itu mah. Ya orang cokot nu nini. Oh, ayo. Sia mah ngomong nu kitu wae ah. Para ruguh aing balik geus ah. Ye, balik. Balik ah. Ye, sama kok yang diajakan ngerok ke sore ah. Biar ngerokan wae tangkal kayu ah. Geus lalesotan kulitna. Ayo. Naon sasar Kim? Senario saya nongkrong yang budak ngora. Uset Pak Haji. Ye, biasa ieu mah urusan saeutik ya. Lah, bisa mah urusan ge sok bohong wae. Ji, ieu diajakan ngerok tangkareungas naon ku si Sarkim. Sia ku burung-burung teh Sarkim. Tangkareungas teh kerok. Hayang barudug sia. Sia mah nek budug ulah ngajak-ngajak batur. Batur mau teu garbel ieu si Sarkim goblok-goblok teh Sarkim. Ampun aing hirup. Pira aku budug, Pak Haji. Terus ku sia kerok tangkareungas. Barudug sugan lah sabarodo teh aing moal hayang nyaho. Aing ngabejaan geus tangkareungas teh mentak gebel aing kudu nyaho mah sia teh. Gebel. Heeh. Buruk pokona ku sia saawak-awak tah ku aing dah. Lebok tah ku sia tangkareungas Sarkim. Ah, bareres. Oh. Budug. Pira aku budug ah. Nyawa gitu nyawa Kim. Emang budug itu? Budug. Oh, budug. Pira aku ah. Jajal lah ajeun ah. Bang budug saeutik mah. Kajen ieu nempokeun lah Sarkim nu ngerokna nya. Oh, urang heula kayak ajeun lah kurang contohan ah. Ayo geus ah, urang mangkat ah. Ayo. Urang ngerok ayo. Ampun aing si Sarkim eta. Tangkareungas kala hadik di karerok. Teu nya masuk barang rudug. Aing kahirupan zaman ayeuna ampun teu tatangkalan dikerok, bangkong budug di karerok. Batur teu pika eueuh budugan di karerok. Aing ah. Rek jadi naon ieu aing mah? Zaman ngomong-ngomong si Imron ka mana di wayah kieu ka sawah ieu? Tak salah aja bawa beuting. Aduh aing ah kaberangan ieu. Aya we pi omeleun aing teh ieu. Beak ku aing dipeupeuh deui si Imron ku aing sia. Wayah kieu can aya ka sawah. Ye. Tanggal ini rengatna ieu. Wah, batur ya. Bisa aya ulut ngerok geuning ieu. Sugan ayaan ya, Kim. Heuh nya. Sugan ulut batur ieu. Nah, tinggal naruskeun urang ieu. Tadi Bapak di kemana sih? Nyawa teh teh gorongan pamajikanna dek di tangah desal naon cenah. Juga aing nuturkeun di tukang. Geus penting. Sampai boga duit. Be duaan urang boga duitna. Heeh. Ya, kurang kerok heula ieu. Kumaha Kim? Nah, ieu cara ngerok heula ieu. Nah, cenah kerok heula ieu. Cenah rada limit ya. Nah, rokan heula cenah rada limit heula. Takarak urang langsung minyakan. Tapi minyaknya udah langsung ke dia ya. Kumaha coba?
Tah kalau ngenang lah tuh. Tuh. Ya, mantap ima dok, ima. Hampir keluar ya. Berat. Tah, gini kieukeun. Tah, cenah digusuk-gusuk terus. Tah, kieu we lah. Buset tok, ieu geus setengah jam leungeun aing geus rada panas ya, ngebul buah leungeun aing. Siapa bohong meureun Kim ah. Ieu Geuning kieu aing. cedekeun biji lah ta angkana. Sih tapi aing cek budak ieu ge aing can pernah sih. Coba. Oh, emang malah bau tai geuning. Hah? Goblok malah bau tai geuning. Digosok-gosok iliranya. Ada. Naon, Mana Kim? tuh? Goblok. Tuh pan tadi cek papa deui ge entak gebel jeung cek haji oge. Heuh sugannya. Ada. Goblok. Mata aing rada perih. Tengah warot tuh da. Buset. Sugan aing penungguan, Dok. Dok, Ayo ah. goblok cek. Tuh pan. Tadi cek haji ge mentakan gara rebel sama teu didenget udah Kim. Heuh nya. Aing jepelungan aing burung panas deh goblok. Geus aing bunggaul deui jeung sia ah. Oh, Aing naik balik ah. balik. Aing singkat tularan sia ah, bodoh teh ah. Ih, siapa? Aing baliknya. Ayo orang ngerokan deh anu saja Embung dah. sia mah bohong ah. Iya. Geus aing balik man sia sorangan dek kerok di tangka reunghas mah. Oh, Tuh aya tenang. tangkal tales kerok ku sia. Ah goblok sia mah. Aduh aing. Mata malah peuri awak jebul rata deh. Aduh aing kumaha ieu? Coba bisnis wah aing tadi nama lumayan ya. Aing kena mah aduh aing. Tadi nama sugan aing kena mah kitu lumayan aing tibang 10 juta mah meureunan. Aduh aing. Mah tuh ieu. Mah arah teu aing dek kerak-kerok deui aing tibang sorangan sieun deui. Aing tadi bangunna teh penungguna ngamuk. Aing. Aduh. Aing nangan si Imron apa anjing si Imron ah. Wah, ku aing si Imron ieu diajakan ngerok deui ah. Sok daekeun biasana si Imron mah. Tibang dibere duit 10.000 ge. Alah, poin tangan ah si Imron ah. Sugan ayeuna itu di sawah ah. Aduh, ieu. Aduh, kemana si Imron biasa sok di sawah wae mana. Berapa gaweana ah? Jauh saya. Joki aja apa ya? Buset alat akeh deh. Aduh, aing. Tuh le goblok. Ini minyak naon deh ieu si Sandy. Aing. Ana itu minyak ai di amuan mah seungit ai digosok-gosok malah bau tai. Goblok teh ah. Tah, bau tai kene leungeun aing. Burung teh ah. Aing ada ratu. Aduh. Aing kadangan lah ah. Ratu pisan aing sugan aing mah rada tis-tisan ya, ada kendor-kendoran ya atuh ada. Kadangan lah ah. Aduh. Kok belum alat tuh? Wah, ini seluruh awak. Berapa-berapa ya atuh. Besar Kim. Mana tuh gak gacak lah ya. Super kan ya. Kim. Ya. Nah, bos, narin plak-plak ka leuweung. Naon? Dengan manuk dah. Buset, malah nengan manuk geuning aing bos. Kapan sia mana ah. Bukan bos teh dekeun pencairan. Apa gue dah kerseset dia cenah. Bos aing di luar atuh segunan gak gacak we. Tadi ngajak ke budak. Bukan biasanya batur cenah suka ngarok. Iya tetangkalan teh ya. Pakai minyak minyak na mawa yo. Besona ieu mawa jeker ngerok teu lah. Tapi kunaon malah garep belah ratul. Mata nyeri sabola. Ujung mah ieu leungeun pakai ngerok. Kodus panas atau setengah jam. Emang tanggal naon gitu di kerokim? Tangga reungas, Bos. Yoi atuh meureun sia tanggal reunghas. Oh, emang kunaon tangga reungas? Reunghas mah gebel sia teu buyut oge. Oh gitu, pantesan tadi Adena. kapanggih Ki Haji cenah ulah tangga reungas gebel urang teu percaya iya. Ulah tanggal reunghas mah atul boro-boro digosok. Sia handapeuna oge atuh. Oh. Pantesan geuning bola. Aduh, ampun, Bos. Ubaranna teh sia balik heula. Balik heula. Heeh, bisi buyut cenah cek jelema bareto mah. Suganya. Aduh, Heeh.
Wah tuh bosnya orang dek balik nya. Udah seru aing ngereya dengan manuk we. Oke lah menang manuk orang minta bos. Kedua mah. Buset atuh Ayo. Sungan hari mana aing Kim? Ayo nya. Ya, ayo bareng we. Yuk.